Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangde sareng abdi pun Jasipudin. Dina channel umumna ngabahas basa sareng budaya Sunda. Res. Channel umumna ngabahas basa sareng budaya Sunda. Ditirik dina rupa-rupa aspek, tapi umumna ngagunakeun bahasa Sunda. Sahabat Jasipudin, alhamdulillah sekedap deui urang bade mayunan lebaran atau orang Sunda piangan nyebutna boboran siam, boboran saum ya. Bobor nah, sekedap deui urang bade mayunan boboran siam. Bobor ari bobor teh hartina lepas bedah lepas tah berarti disebut boboran siam teh lepas tina sasih siam kasih saum lepas dari sebulan penuh menjalankan puasa pada siang hari. Bobor jadi yang mapag ka Cisawa, jadi sebutnya boboran siam, sudah tidak puasa lagi. Sebab di Islam haram hukumna puasa atau saum dina tanggal hiji Sawal. Sami oge dina Zulhijjah lebaran haji teu meunang puasa oge. Haram oge ya, meunang puasa. Sekedap dia orang boboran siam. Ini nama mayunan lebaran atau boboran siam biasanya orang Indonesia, kalau buat orang Sunda, mayunan itu rupa-rupa tradisi, rupa-rupa kebiasaan. Salah sahiji kebiasaan orang Sunda, orang Indonesia, nyata nyiapkeun baju lebaran. Ayeuna orang bahas ngeunaan sejarah ngeunaan baju lebaran. Baju lebaran di wilayah Bandung atau di Priangan sajeuna biasa disebut baju dulag. Nah, disebut baju dulag teh sabab baju teh dianggona sabada salat Id ya, ngadulag sabada ngadulag teh sawangi jeput dina malaman takbiran na bebedug ngadulag. Nah, jadi disebutna baju dulag. Biasana orang Sunda mapag lebaran khususnya ke barudak tujuan anak kinaon dikeun ngabungahkeun budakna ya, ngabungahkeun budakna salila sabulan sampang puasa dibere hadiah, di antarana dibere baju lebaran atau baju dulag teh. Ieu kan jadi tradisi di mana-mana. Malah lain orang Islamna anu puasa anu lebaran tapi anu untung nama anu menang nilai ekonomi leuwih nama bangsa sejen, para usahawan, boh bangsa Arab, bangsa pribumi Nusantara, oge bangsa Tionghoa. Ya, jadi sadayana kenging berkah tina Ramadan, sadayana kenging berkah tina Lebaran. Dina catatan sejarah dumasar anu abdi paluruh Lebaran teh terus aya catatan di abad 20. Abad 20 aya anu disebut penasehat spiritual Hindia Belanda kanggo bangsa pribumi ngaranna Snoeck-Hartgronje. Wah, sus hese Snoeck-Hartgronje. Tah dina catatan Snoeck-Hartgronje anu dari jeung Haji Mustafa Snoeck nuliskeun pada masa itu warga-warga berpesta-pesta, membuat kue-kue, membuat makanan, juga membeli baju-baju yang baru. Nah, dina catatan Snoeck-Hartgronje tradisi baju lebaran teh geus aya di tahun 1000 di abad 20. Di abad 20 aya mimiti rame, mimiti tradisi. Salian teta malah sejarawan Nugroho Noto Susanto nyebutkeun ayeuna tradisi baju lebaran teh geus muncul di abad 15 ya, di abad 15 di Kasultatan Banten. Nah, jadi di abad 15 geus aya tradisi baju lebaran. Meuli baju lebaran. Artina nu pangheulana meuli baju lebaran di Nusantara dumasar catatan ahli sejarah eta orang Banten. Nah, raja abdi di Kasultatan Banten, rajana, sultan, pegawai-pegawai abdi dalamna
itu melalui baju lebaran. Rakyat kumaha? Nah, cek Nugroho atau Susanto mah rakyat memang ngaput sorangan, menjahit sendiri ya, menjahit sendiri pakaianna. Artinya boh menakna, boh cacahna, baik rakyatnya atau pejabatna di abad 15 utama di Banten geus ngayakeun tradisi meuli baju lebaran. Oh nya cek Sunan Nugroho mah di abad 20. Tapi numutkeun sejarawan Nugroho Susanto di abad 15 oge geus aya tradisi baju lebaran. Malah lain unggul di Banten, cenah mah di Kerajaan Mataram Islam ge geus aya tradisi baju lebaran deh nya bareng jeung di Banten. Pantes upama Kasultanan Banten oge Mataram Islam medar baju lebaran tah sing horeng lain unggul tradisi, lain unggul budaya atau kebiasaan. So horeng tradisi ngayakeun meuli baju lebaran teh dina literasi Islam mah emang aya terus disunahkeun ku zaman Nabi oge. Ya urang cutat wae nya. Jadi meuli baju lebaran meser acup dulag dina Islam ge tos aya contona, aya sunahna. Nah, urang buka ya. Ya dina literasi Islam oge. Urang bacakeun ya. Ieu abi nyadak dina situs nu.id. Nah, Nahdlatul Ulama anu nya. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada 2 hari raya agar memakai pakaian terbaik yang kami temukan. Yang hadis sejen ya. Tadi riwayatna hadis riwayat Al Baihaqi jeung Al Hakim. Riwayat sejenna Imam As-Syafi'i rahimahullah taala berkata, maka aku senang dalam 2 hari raya orang hendaknya keluar dengan baju terbaik yang dia temukan. Tinggal Muhammad bin Idris As-Syafi'i Al-Um di Beirut Darul Ma'rifah Hijri 393 Hijrah Juz Hijri tahun 28. Keterangan sejenak. Nah, pakar fikih Malik Syekh Ahmad bin Gunaim Al-Nafrawi anu wafat tahun 1126 Hijriah atau 1714 Masehi, yang dimaksud dengan baju baik yang disunahkan dalam hari raya adalah baju baru meskipun berwarna hitam. Lihat Ahmad bin Gunaim An-Nafrawi Al-Fawaqihud Dawani. Jadi anu disebut baju hade teh oge baju anyar. Tuh, jelas kan dina literasi Islam ge, dina kapustakaan keislaman ge geus aya contoh dicontohan ku Nabi Muhammad oge. Dina poe lebaran teh hadena ngagunakeun pakaian nu pang alusna. Pakaian pang alusna oge pakaian nu pang anyarna. Sanajan bajuna hideung. Nah, jadinya pasti aya hikmahna. Kunaon pangna dipiwarang ngagunakeun baju anyar meuli baju lebaran. Ya, ieu urang bacakeun nya. Dan di antara ekspresi syukur kepada Allah adalah memakai pakaian terbaik pada hari raya Idul Fitri. Oh, hikmahna naon deui? Eta hiji naon? Syukuran, ya, syukuran. Nah, bersyukur naon? Syukur tina rupa-rupa nikmat. Nikmat naon bae? Ya tentu nikmat iman Islam. Nikmat masih keneh jumenang di alam dunia, masih keneh hirup. Oge nikmat bisa ngalakonan bulan puasa. Pan dulu orang, sahabat-sahabat orang, terus aya nu teu aya pengalaman Ramadan tahun ayeuna. Hiwas sejenak deui, urang bacakeun. Setidaknya ada 3 hal. Pertama, sebagai wujud rasa syukur nikmat Allah. Kedua, ngagungkeun hari raya, ngagungkeun, memuliakeun poean lebaran. 3, ngagungkeun malaikat nu hadir ka imah urang,
Ya, jadi mengagungkan datangna tamu malaikat. Ya. Malaikat dina poe lebaran. Nah, jelas ya. Baju lebaran lain hungkul tradisi, lain hungkul kebiasaan. Tapi pas dicontohkeun, disunahkeun, tapi jelas aya hadisna oge ya. Terus aya hikmahna, hikmahna tadi kada syukuran, syukur nikmat, tanda syukur nikmat. Ngasih baju lebaran, keun ngagungkeun poe lebaran, ulah eleh lah ku budaya-budaya sejenna. Urang ge orang Islam, orang Sunda, ulah eleh ku budaya sejenna, urang ge boga poean agung, poean mulia urang agungkeun. Piraku dina poean lebaran maka singoya tungkul atau make baju bolong-bolong, kan teu pantes dikatingali ku fisikna oge, kuragan oge, ya. Jadi pantas upama meser baju lebaran. Lain pas tungkul, jadi sunah. Gaji pahala. Katilu naon? Keun ngagungkeun malaikat. Dina poe lebaran malaikat nguringan urang, urang diagung, urang kudu nyambut lah, mapag lah, ngabagiakeun. Urang bade ka kantor kecamatan atawa bade nepuan bupati oge. Buru-buru masalin make baju nu pang halusna, nah urang mayunan poe lebaran kudu leuwih ti kitu. Di antara naon? Agungkeun nyambut malaikat. Itu kawas tanya sejarah baju lebaran tanya sing goreng lain hungkul micinan THR. Oke, urang bahas sejarah menang THR ya. Micinan duit THR lain. Emang aya contohan dina Islam oge. Terus aya tradisi oge di Nusantara di zaman Kesultanan Banten oge Mataram Islam. Aya hikmahna. Di dina ieu kasempatan, dina ieu waktos sim abdi pun Jasipudin sejak ngawiwujeukeun nu bade meser baju lebaran, nu bade meuli baju dulag, nu bade ngagaleuh raksukan boboran siam ya. Sumangga balanja saena meser ka toko-toko bangsa urang keneh ya. Pami di Bogor baheula aya Haji Naman lah di hadeup Borobudur ya. Meseran atau tetangga-tetangga urang meser galeuh ya, belian. Kayak upami ka pasar mah, kalau warga urang keneh mah bisa adu tawar. Ya, coba meuli ka toko-toko kanu di mall-mall. Mah bisa dibandrol gitu nya. Sekadri wilujeng ngagaleuh raksukan boboran siam, mangga bade meuli baju dulag, baju lebaran. Ti abdi hapunten bilih aya kelapatan, hapunten upami aya kahilapan. Ya, wilujeng boboran siam mugia urang tiasa nyandak makna hakiki sasi Ramadan. Ya, minal aidin wal faidin, nuhunkeun hapunten lahir sareng batin. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip.